Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring pasca ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakeunaan kurupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih ti 1535 katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Nya kitu oge masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa kusimkuring didugikeun kasadayana. Hatur nuhun pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.